Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, berjumpa lagi dengan Ki Kampak di acara stand up komedi tunggal. Harum mewangi sepanjang hari. Pusing, 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 pusing. Ki Kampak rek mere judul mengingkari sumpah suami istri nepikeun ka buta. Ki emang aya anu kitu Ki. Lain aya deui. Ki Kampak ulin ti kota nepikeun ka pelosok nepi. Macam-macam problema kehidupan aya Ki, loba anu kumaha-kumaha ge. Emang aya anu mengingkari sumpah eta nepikeun ka buta Ki, loba. Tadina kumaha Ki? Tadina mah kieu, jadi manehna kos nu heueuh nepikeun ka disumpah lamun nepikeun ka Neng mangkat ke Saudi, aku bersumpah tidak akan melaksanakan jinah, tidak akan melaksanakan lacur. Padahal geus satahun 2 tahun 3 tahun poho kanu naon, kanu sumpah. Akhirna terjadilah perselingkuhan. Duit di Saudi dibedolan, pake naon, pake kanu ngora nepikeun ngalaksanakeun jinah, hura-hura. Pamajikan di ditu susah, sering ngadoa di dia hura-hura. Akhirna sret nutup matana, ujung-ujungna naon, buta, melek. Oko buta tapi siga nu melek, oko melek tapi padahal buta. Akhirna teu karasa inget kanu sumpahna nepikeun ka ujung-ujungna ngalengis, ngajerit maratan langit nepikeun ka nyanyi manehna. Tuhan, tolonglah hamba-Mu. Saking kunaon ku sedih manehna akibat naon, inget kanu lalakon manehna, penuh penyesalan, tamun bisa ulah sampai mengingkari sumpah.